Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal anu tetep ieu pasal teh waktu tahsili dina netelakeun waktu ngahasilkeunana ilmu. Qila dicarioskeun naon waktu ta'alumi, lapad waktu ta'alumi. Waktu ta'alumi ari waktuna ngaji, waktuna nuntut ilmu, minal mahdi ya tetep ti mimiti di ais ilalah dina pikeun kaliang lahad. Dahola parantos asup, parantos lebat saha Hasan bin Ziyadin Imam Hasan bin Ziyad fi tafaquhi dina ngaji fikih. Wa bari ari itu Imam Hasan bin Ziyad teh ibnu samanina eta teh umur atawa anak 80 naon sanatan tauna. Walam yabit bari teu pernah bobo itu teu pernah bobo ti wungi. Itu Imam Hasan bin Ziyad alpirosina tepan kana luhureun amparanana arba'ina dina 40 naonana sanatan tauna. Paapta terus we berfatwa itu Imam Hasan bin Ziyad tegasna menjadi mufti gitu. Ba'da zalika dina sabadana itu tafaqquh teh ya. Arba'ina dina 40 naonana sanatan tauna. Abdul Awqati jeung ari pangabdal-abdalna waktu syarakhus syababi eta teh awal-awalna ngora. Waktu sahri jeung eta teh waktu sahur. Wa bainal isya ini jeung di waktu di antara maghrib jeung isya. Yang bagi jeung periogi deui naon aya sagri koyen meakeun itu si thalibul ilmi jami awqati kana sakabeh pirang-pirang waktuna itu si thalibul ilmi. Idza mala tuluy di mana-mana bosen itu si thalibul ilmi an ilmin tina hiji ilmu yastagilu tah katungkul bae itu si thalibul ilmi bi ilmin ku hiji ilmu ahora anu sejen. Wa kana sareng buktos saha Ibnu Abbas ini Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Imam Ibnu Abbas sareng Imam Abbas. Idza mala kana carios idza mala eta mun nya berartina kana. Idza mala eta di mana-mana bosen itu Imam Ibnu Abbas minal kalamitina omongan gitu ya kulu tah ngucap itu Imam Ibnu Abbas hatu kana lapad hatu kudu ngadaratangkeun aranjeun kabeh diwana syu'ara kana buku tukang syair gitu. Wa kana sareng buktos saha Muhammad bin Hasan Imam Muhammad bin Hasan layanamu eta teu pernah kulem itu Imam Muhammad bin Hasan al-laila dina waktu peuting. Wa kana sareng buktos itu Imam Muhammad bin Hasan teh yado eta nyimpen itu Imam Muhammad bin Hasan indahudi sandingeunana itu Imam Muhammad dafatiro kana pirang-pirang buku. Wa kana jeung bukti itu Imam Muhammad bin Hasan idza malla eta di mana-mana bosan itu Imam Muhammad bin Hasan minau intina hiji warnaan buku gitu. Yang zuru tah ningalian itu Imam Muhammad bin Hasan pinau indina hiji warnaan ahora anu sejen. Wa kana sareng buktos deui itu Imam Muhammad bin Hasan ya dong eta nyimpen itu Imam Muhammad bin Hasan indahu disandingeunana itu Imam Muhammad bin Hasan alma kana cai. Wa yuzilu jeung ngilangkeun itu Imam Muhammad bin Hasan naumahu kana sarena itu Imam kana kulemna itu Muhammad bin Hasan ngilangkeun teh bil mae ku cai. Wa kana jeung buktos itu Imam Muhammad bin Hasan yaqulu eta ngucap itu Imam Muhammad bin Hasan an-naumu kana lapad an-naumu ari sare teh minal hararati eta tetep tina panas pala budatuh misti mindapihi tina ngilangkeunana itu naum bil ma iku cai al-baridi anu tiis. Paslun ari eta hiji pasal tetep ieu pasal teh fi syufqati dina telakeunana nyaahan wan nasihati jeung dina telakeunana nasehat. Wayang bagi jeung periogi dina naon ayakun ayeun bukti saha sahibul ilmi jalma anu ngagaduhan ilmu teh musyfiqun eta teh anu nyaahan nasihan tur eta teh anu tukang nasehatan ghairu hasidin tur eta anu henteu hasud. Al hasadu atuh ari hasud teh iri gitu nya.
nya hasud lah. Ya duru eta madarat itu hasud, walayan pangujang teu manfaat itu hasud. Wakana sareng bukta saustaduna guru urang sadayana Syekhul Islaminya ta Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqulu eta ngucap itu ustaduna qalu kana lapad qalu ngadawuh para ulama inna banal muallimi kana cariosan inna banal muallimi saestuna putrana guru gitu, putrana muallim yakunu eta sok buktos itu ibnu muallim teh aliman eta jadi jalma ngarti. Lantaran naon li anna muallima lantaran yang saestuna guru lantaran saestuna muallim yuridu eta sok ngamaksud itu muallim ayakuna kana yan bukti saha talamidhu pirang-pirang muridna itu muallim teh fil Qur'ani dina masalah Qur'an ulama eta teh anu ngalarti gitu. Babi barokati tiqadihi atuh ku sabab barokah i'tiqadna itu muallim wa syufqatihi jeung ku nyaahanana itu muallim yakunu buktos saha ibnuhu putrana itu muallim teh aliman eta jadi jalma ngarti. Kana sareng buktos deui kalakuan jeung tingkah yuhka eta dihikayatkeun naon anna sodro yen saestuna Imam Sodrol Ajali yang saestuna Imam Sodrol Ajal burhanal a'immati ja'ala eta ngajadikeun itu Imam Sodrol Ajal waktu sabeki kana waktu ngaji libnaihi pikeun dua putrana itu Imam Sodrol Ajal as-Sadri Syahidi nyaeta Imam Sadri Syahid Hisamiddin wa Sadri Sa'idi jeung nyaeta Imam Sadri Sa'id Tajiddin ngajadikeun waktu ngajina teh waqtaduhwati dina waktu duha gitu duha kubro ba'da jami'il asbaki dina sabadana sakabehna pirang-pirang pangajian pakana atuh sok buktos itu ibnaihi gitunya yakulani eta sok ngucap itu ibnaihi teh inna tabi'atana kana lapad inna tabi'atana saestuna kabiasaan urang sadayana takilu eta sok jadi lesu gitu leuleus lah gitu itu tabi'atana wa tamulu jeung sok bosan itu tabi'atana fi dzalikal waqti dina itu waktu Pakola terasa ngucap sabuhuma ramana itu ibnaihi gitu. Inna guroba akan apa inna guroba saya sena jama-jama nu arasing wa awlada kubaroi yang pirang-pirang putra na aja kegeden gitu ya tu eta daratang itu guroba min akni kakuring min aktoril ardi ti pirang-pirang daerah na bumi gitu pirang-pirang daerah daratang ka kami gitu pala budatu misti min an uqaddimatina yen ngaheulakeun kuring asbaqahum kana pirang-pirang pangajianana itu guroba jeung auladal kubaro babi barakati syufqatihi atuh ku sabab barokah nyaahanana itu Imam Sadrul Ajal teh anya pakotah ngaleuwihan unggul gitu saha ibnuhu dua putrana itu Imam Sadrul Ajal teh al aksari fuqaha ya ahlil ardi ngelehkeun ka kalolobaanana pirang-pirang ahli fikih di itu ahli bumi gitu fi dzalika asri dina itu zaman fil fikih dina masalah fikih gitu wayam bagi jeung peryogi deui naon alla yunazi ayen henteu nentang itu si talibul ilmi ahadan ka salah saeuji urang oge wala yukhasima jeung yen ulah ngamusuhan itu si sanes talibul ilmi meureunnya si sahibil ilmi wayang bagi sareng peryogi naon ala yunazi ayen tenentang itu si sahibil ilmi ahadan ka salah sahiji urang oge gitu
wala yukhosima jeung yen ulah ngamusuh itu sahibul ilmi teh liannahu lantaran saesuna itu naon permusuhan gitu atau pertentangan yudhi'u eta noler itu pertentangan atau permusuhan teh auqatahu kana pirang-pirang waktuna itu si sahibul ilmi gitunya. Kila dicarioskeun naon al-musinu lapad al-musinu ari jalma nu gawe alus sayujiza eta sakedeung dia bakal dibales itu si musin bisa nih ku kaalusanana itu si musin keun we jalma nu alus bakal dibales ku kaalusanana wal musiu jeung ari jalma nu goreng sayakfi tah eta bakal nyukupkeun hika itu si musi naon musawihi pirang-pirang kagorenganana itu si musi jalma gorengkeun we bakal dibalas ku kagorenganana gitu. Ansada parantos nganasidkeun ka kuring sa Syekhul Imami Syekhul Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammadu bin Abi Bakrin Al-Ma'rufu anu dikenal bi Imami Khawahiri Zadah Al-Mufti ku Imam Khawahir Zadah Al-Mufti rahmatullahi alaihi qala eta parantos ngucap itu Syekhul Imam Ansadani kana lapad Ansadani.